berkempedan kan kayak main nya. Waduh, abang nges ya. Talaga ko lah. Yo, ya abay. Es to dong kebuah amat. Coba di. Wih. Bah. Udah bah. Sia, orang gua yang hes bae. Ben hacing mana bah? Jangan datang. Pare mana jangan ka dieu. Bohong meureun ayo lah. Datang yuk. Ka mana jing? Ayo mana? Leuleus aing ulah ka mana ku ari mah. Loba usim penyakit. Ulah ulinan bae pet. Ulah ka mana bae. Loba penyakit. Ku pemerintah ge ku ari mah dilarang urang keluar imah. Si preman bohong meureun bah. Ting di imah bae di imah urang mah. Ulah ka mana kudu nurut. Oh, usah. Kege diantarkeun ka dieu. Sepeda ieu. Bah, aceng main kuari bah. Angkot sepedana. Kan dikit udah puasa. Atuh sabar pet, kudu nurut ka kolot mah. Abah kudu kumaha deui atuh. Kege diantarkeun si pareman ka dieu sepedana. Urang kuari ulah leunpangan pet. Nurut ka abah. Ulah ka mana, loba penyakit cenah ge. Pokoknya nanti lobek nutil ka abah sekali-kali nurut mata kunaon ka abah. Terus menyapuan pet tuh. Bibir lima urang geus balap we, bisi orai naon. Bersihan ka ditu. Oke, si preman ka dieu kadang. Si preman eueuh, ieu si jasar eueuh. Ngomongna mah si jasar neuk nong kebon mantang aing deuk kaborong. Kemana boh jelema mah? Sabalaran dari. Janjina kumaha meureun ieu? Bah, anggus ya. Sanggeus. Sakadung amat, Pet. Seperti itu. Gawe bari jeung hulap mah moal bener. Saya lah, urang yang preman yuk. Ka mana gitu? Kayak mana? Ulah leuleumpangan, Pet. Loba penyakit, kudu nurut ka abah. Aceng menggus tok kuat teknik peda. Anjing, preman arangel deh. Saya itu lah. Ayo lah. Besok mau ulah leuleumpangannya. Oh. Ayo. Alah be aing ku anak mah. Gimana di Pet si preman? Buka tah. Tolong. Bukan ini urusnya Pet. Bukan. Ya nih Pet. Arangnya lempang. Aing nong belakang aing lah. Belak jauh. Tidak sakna ieu caunya. Cenah sak-sakan bae. Angel amat ini karbit bae kitu nya. Jauh. Tidak sakna hejo keneh bae. Karbit bae kitu nya. Di tangkal-tangkalna. Masak. Si Haji itu mah. Haji! Woi! Saanya. Aya suara, eueuh mana ieu? Apa ieu kitu nu kena virus corona teh ieu? Aya suara rupana eueuh. Hei! Sia, assalamualaikum naon kena virus na orang main tebak-tebak basi aing. Saha sia? Iya, Ji. Oh, Idaman sorangan ya. Corona teh ya, orang Jakarta. Iya dong. Hei. Sia naon eta mah eta? Biasa penjaga, Pak Haji. Penjaga naon? Virus panu keur nyebar. Corona teh corona. Kana eueuh ini pake ya. Tuh aya. Aya, Pak Haji hayang. hayang lah. Kebenaran Pak Haji hayang mah.
Salah hiji deui yo. Mana? Yo, pake ku Paji. Kumaha makanya yo. Atuh geus pake kieu yo. Tuh. Lain sih orang Jakarta pan bisa kumaha teh bisa jadi irung nanon yo. Ieu na poloskeun heulan. Yo poloskeun terus coba pakekeun. Pan paralek ieu sabelah mata aing eueuh. Salah jeung kita makena. Tah, pas kieu kena irung yo. Pan sieun makekeun anak. Yo, salah jeung je make kieu mah ya, kieu make mah ya. Ih. Pan paralek ieu Atuh kumaha jeung ji? aing lempangna kumaha yo. Tuh, pas kieu make ya, make masker mah ya, dana ya. Geus sadekeun tinggal tarik doang ke handap. Oh iya. Nah. Sehat untuk badan, menjaga virus corona. Pan aing teh mau ngap kieu. Bakat tepak ku sia aing kena virus ieu are ngap kieu. Haji mah karak make kos kitu meureun. Iya, gunana untuk jaga virus corona. Aya malah dipakainya. Yuk, kayak mahalan yuk. Ayo. Ayo kita lah, berkolot pan. Woi, di mana sih ya? Marah kayak apa eta? Di bawah aing kolot jauh. Si ngomong sih? Aing mengajaga virus corona. Atuh sia kos lalai banget jeung eta kos kitu. Em, cablak. Sia can nyaho. Iya adalah untuk mencegah penyakit corona. Anggaran pemerintah harus dipakai. Itu mengenal umur, nek nini, nek orok, nek bujangan, nek parawan harus mentaati aturan pemerintah dikarenakan takut nantinya kena penyakit corona. Kamu harus pakai. Aing kabeja angin to. Tah, aing ge karak nyaho. Ti si orang kota. Pan sia tong ngabejana aing blak. Atuh aing karak kapanggih ieu jeung sia. Tadi nu koin di bejaan sia. Aju aing ieu kudu make eta kos kitu masker. Atuh make lah. Yang di mana meulina? Atuh di pasar ngabuadag, di toko-toko. Toko-toko loba. Pan cenah ku pemerintah teu meunangeun ka mana? Atuh emang temenang ka mama tapi ai urang keluar mah untuk membeli ieu memenang. Pan aing eueuh kos kituna. Pan aing ka dituna ka pasarna kudu make nu kitu heula. Oke, kok yang dibawakan? Geus aing mah tak kudu dibawakeun. Kos itu doang mah aing ge bisa nyieun. Aing dibawakeun sia mah besing nurut naon nurut sia dibikeun ka aing. Saya bah, jangan preman yuk. Ini lah. Sepeda kumaha Ye, yuk. pakai dijaga kesehatan urang mah. Oh, berangkat, Ye. Yuk. Ih. Lalai badot. Ya, Haji Sueb. Cablak. Nungkarogan. Bah, ini balik nih, Bah. Geus balik lah. Di Pareman mah ngobongan urang meureun pet. Coba hitangkeun deui yuk. Geus lah, balik bae lah. Pan loba penyakit pet, ulah lelempangan bae. Emang penyakit naon gitu? Corona. Penyakit corona, penyakit mematikan. Sabodo lah cing malah. Geus lah, balik bae. Corona teuin. Nu corona ke? Nu corona ke lah. Geus balik. Ayo tangkeun lah. Itu menang adanya balik. Bandel amat boga anak. Saya balik lah. Si Pareman. Bah, apa yang mesti kuat asal tah sepeda. Geus kayak dibawakeun namun si Pareman meuli sepeda mah. Bawa penyakit pet. Ih, benerak sih aing. Mau benerak. Kamu mah jahat ke aceng lah. Aing jahat yang pet. Aing mah karunya ka sia. Jelema mah kudu sabar. Yuk video. Kayak sepeda mah dibelikeun ku si Pareman. Dan menang meureun. Lah, haya sating malah. Dipolor naon tah sia di dinya lah. Mau mewek di sia. Mana gariung. Jadi pet ku abah dibelikeun. Jelema mah geus ulah ceurik. Lah, kamu mah jahat lah. Pet, jelema mah kudu sabar pan kuari keur genting-gentingna penyakit corona. Yeur, aing boga anak pas ieu. Boga 10 bae aing. Stres dekeun aing. Geus ulah ceurik bae, Pet. Yeur, abah mana cara nape kos kieu? Pareman ku arah rangel lipan. Belikeun sepeda doang ge. Duit mah koin subikeun. Aing. Kalian.
Tuh, kebenaran si Bahar tuh. Bib, ini Bib. Naon tuh? Ang mesin yang ngomong kabar kumaya. Atau sen-sen teuing. Jauh orang nyar sepeda geus. Ngebeungeut tah asa semaraheun teh kumaya. Aku mah anjing toko lagi tutup. Di mana kan kemarin musim penyakit. Oh, Yakin be kasih Bahar. Atuh yuk. Tokona tutup gitu. Terang bel. Oh, tunggu sepeda na yuk. Assalamualaikum. Salam. Kemana bae sih ya? Atuh nyar sepeda lah ke toko. Aing nyaran sih tadi. Anak aing tak cerik bae. Naon, anak saya jerik pet. Aing sepeda. Anu ngomong hari yo. Sabar. Sabar, aku marahnya. Anyar tadi kamu mana ke toko tutup. Saya muka toko nange. kan musim penyakit. Toko tutup kabeh. Aing liar anak aing cerik bae tah. Ayo sih tong sepeda na yuk. Atuh henteu lah. Toko na gitu tutup ngandung meuli sepeda na Anak aing cerik bae lieur. Kumaha tuh toko taruh ka wajibnya. Urang ngelir nyaran tokonya lu buka reueuh. Capek yo. Ayo duitnya mana aya wo? Teu aya teh si preman. Bikin man. Bikin lagi. Atuh bikin mah. Oh, duit main ayo. Atuh. Ayo. Ayo kowe sih mau diupahan yuk. Moal geus segala sih moal gitu jeung ngopi. Moal. Wih, parah, ada tua jeung ngopi. Tadi duduk. Masih lah diuk lah. Sih bikin mau penyakit mana di pasar non. Sekali kan itu. Parahnya. Jangan suara cara apa? Gara-gara ceng minum segelas mah. Nah, siang minum toy. Parahnya. Noneng orai gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Yo yo. Jemu juragan. Wih, juragan ieu mah. Ampur, Jarang amat. aku aing kumaha sih mau lempang na ge. Jadi mau sih ngoborong ieu aing mantang. Atuh jadi itu na budak cirik we euy. Yang Angin sepeda. kita dibelikeun itu ti kamari. Pareman tah arang biasa meulikeun sepeda mana pemenang. Sia kamari be bahan hayang sepeda mah. Sepeda aing. Atuh sih lain ngomong ieu Sar. Ari boga sepeda mah. Atuh ing nyawa anak si aing sepeda. Aing kita si pareman arang biasa. Meulikeun sepeda. Malah dipulangkeun deui duit lah. Tuh kumaha? Toko ada tutup banyak. Mah, bisa. Dia boga sepeda. Atuh aing aya sepeda mah di mah. Mun aing bulak nyokot lah ieu. Boro-boro bawa sepeda aing sendal. Siap bener ayo. Sepeda aya. Mending kita si ieu bae si pareman yo. Anggeus kayak itu kayak nelpon we nu di mah ya. Kan tanya apa? Mana? Di mana? Atuh itu lembur sabelah. Oh, kira telepon bae. Nyokot gitu. Arang si dasar lain di ditu panggilanna. Atuh aing mau di mana ge jasar bae. Oh, ayo. Kayak orang itu. Ya ayo jangan ngopi mah jeung siaman. Namanya tuh. Mas kira telepon. Kayak nelpon lah tuh nu di mah ya. Oh, Telepon tuh terima. Halo Neng. Iya ya budak kita cepat sepeda ya. Ciri-cirina budaknya garoreng. Warna gitar ya. Parah sih. Tar. Oh, Kawan takuan ya. ya. Orangnya, Mas. Ini siap mewek nih mewek. Jadi yang sepeda. Ya siap gerbang itu preman. Cepet. Ayo main. Ayo coba dah. Jadi orang ngopinya. Gerakan itu. Sabar, Ceng. Ini siap mewek mewek didinya mewek. Oh, ini sepeda nama bagus sih. Di dasarnya. Beb, tekan beb lah. Ayo itu tekan. Tekan lah. Capeknya orang. Oh, ya benar. Ayo. Next ya. Enggak, Chan. Bawa beb. Bismillahirrahmanirrahim. Gua nyeri amat sih, Man. Kan gua nyeri. Aduh, parah ini sepeda sih. Dasar yo, tapi jadi keras. Bagus yo, tapi beratnya. Oh. Aduh, parah nengok tuh, Bib. Entahlah, ayo kita tekan deh. Yo, pedana yo. Bar yo. Ning sia, kerennya. Bagus yo, pedan. Wih. Kayak zaman baheula yo. Orang sini liu mah. Ori lah. Asli mah. Kabe ori mah. Cocok tuh sepeda Sepeda ya. sepeda kosio, pet. Ento lah, resep. Ye, sia main capek-capeknya apa? Capek, ngaguling-ngaguling tuh. Atuh geus ya. Anu ngamen lah. Mana bodi jeung ngopeng? Ento upana. Capek aing pamoes ka dieu. Kayak dong anak aing resep to. Mau lah resep mah. Mau sama urusan Masih siapa mah mah? orang bisa duaan, pet. Nah, bukan duit aja ngopeng. Wah, nunya. Oh, Nah, Ngopengnya. oh ngus. Aing nuhun ieu nya. Assalamualaikum. Cocok aing kosio mah ya sepeda. Aing bisa naikkan, si Kopet bisa. Masih ieu petnya. Onggus. Ayo sabar duit.
Aing mah geus lah ulah dibayar ku duit. Aing mah boga plak mantang, ukuran jeung plak mantang. Mantang aing asa baris deui, sia arangel jeung ka dieuna. Kiraku sia mahar sepeda aing dek dituker jeung mantang sabare. Tambahan ke jeung kebun-kebun naon ke. Geus kuing ditaruh di kebun genjer. Di sawah. Baragus tuh genjerna yo. Baragus marorontok. Aing ya kemari ngalan daun cau klutuk biak ku corona kabeh tararutung. Geus kuing pujuk dangder tah naon tah ke kuing ditaruhna. Manggeus geralan be ku sia. Kuing cokot diisuk. Iya bener ulah di duitan. Ulang geus. Cengnya cocok tuh yuk. Cocok lah. Bisa kok ini kita jalan nya. Oh, beri jajal. Ayo tuh yang baliknya. Ceng. Angus baliklah. Di ke gas merah tah. Oh. Nunya. Oh. Cepet jajal pet. Resep abah ini masuk beres. Jajal. Murah amat, Bah. Angus ieu mah ngeunaheun, ai sangka bisa pantai itu tadi. Bah, gantian, Bah. Aing ieu. Bisa mau jeung si yuk. Abang mah katanya nu aya.